Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Terima tausin jeung manuk merak, manuk tawus tewa wa tayrun kita binyalifah wa bizahidin nafsihi wal khulaya wal khuyala iwan ijabi biraisi hijiman kanu perwatakan nama api lempang lagi hayang di darat bae embung dinu becek-becek sebab manuk berakbar rasa pamer wal khulaya jeung edeg wali jabiraisi jeung manehna mah boga kebanggaan buluna asal aya jelema bae ngajerebebeng asal aya jelema ngajerebebeng da nu kitu ngaranna ayam rak nembongkeun kahebatan pribadina bungkus teh dikit asal aya jelema kajen teuing loba jelema panas make jas bae eta merak nu kos kitu jadi boga bulu teh ditembong-tembongkeun boga motor hiji bae ge maninggeus jelema nyaho kabeh lantaran dipumar dipamer ilmu ngan boga amil jurumiyah bae ge nyin panglet menerima ceramah 24 jam online. Kalau muda saeutik eta garana nu kos itu merak dia nembongkeun bulu jelema lamun nembongkeun bulu bae mah jauh kana ka sorga sebab ujub jeung riaya di manehanana nu mentak dipake anekdot ku para aulia Allah terutama Imam Jalaluddin Rumi ieu burung merak cek manuk merak teh aya hirup kikieuan bae saumurna berarti aya dina rugi batur mah bisa ngapa ka mana-mana aing mah ieu dihandap bae maka manuk merak kuari cicing di jero bahkan buluna dicabutan ku manehanana bulu menta dicabutan ka babaturan naon tuh aya merak cabutan buluna gundil jadi kuari bah geus gundil eueuh nu kudu dipamerkeun geus kulantaran cicing bae nu dipamerkeun mah akhirna cicing di tempatna eta manuk pada ngalayat nu sejenna lantaran merak teu pernah keluar di berbagai hutan-hutan jeung daerah lain bangsa manuk bae bangsa orai, bangsa bangkong, bangsa segala rupa ge ieu urang kaleungitan merak anu biasana pamer bae nya nama di jalan pamer bae di tempat-tempat anu terbuka tapi ayeuna mah eueuh ka mana merak eta teh kacaritakeun nyana keur lockdown dilalayan Masya Allah horenganan jelema ge kitu di mana loba pamer mah tu jelema teh di dinya sumber ria jeung ujubna bulu teh dipamer-pamerkeun boga dalil hiji ge pake muludan pake neangan berkat pohara
komo aju daftar yang jadi MUI kabelah itu udah manggil nyawa halal haram naik di partai make dalil Golkar ge baheulakan di dalilan ku kiai teh lantaran nomor kahiji petilu nomor katiluna eta adalah PDI lu di tengahna Golkar pakai dalil khairul umur ausatuha pang bagusnya perkara ieu adalah lu tengah awewe ge nu paling dipake ka resep tengahna ngadalil teh kiai Golkar goblok mantak ajur-hancuran kiai Golkar salah masangkeun dalil terus saya datang ke ayeuna ge ajur jelema nu nutur partai ajur remek inti-intian rarang sadar atus disian ngomong aing teu ngomong teu naon hayam merak kabelah dieuna eta hayam merak teh cicing bae tepi di lalayat boga kaistimewaan tadi nama ngabanggakeun bulu teu pernah berpikir ka kaler ka kidul ayeuna mah barang eueuh nu dibanggakeun osok nempok ka luhur itu panon poe tadina teu pernah neuleuh panon poe teuing nempok ka luhur itu cahaya bulan masyaallah kabelah dieuna sararopan hewan-hewan anu sejenna teu ngahormat ai baheula mah isin ku merak teh isin teh ku gindingna isin ku buluna sieun ku gindingna sieun ku buluna tapi ayeuna mah deudeuh aya merak teh geus teu boga bulu nu dibanggakeun tapi an dia teu pernah ngomong teu pernah nanaon nu sejen teh masyaallah akhirna mah ngahormat ka aya merak kabelah dieuna aya merak pusing loba nu ngalayat loba nu daratang cak aya merak eueuh kebanggaan di diri aing tapi jelema dararatang bae pindah tempat ka nu leuwih sunyi ditareangan ku bangsana sageusna kapanggih deui dijieun satu kasepuhan ieu lah aya merak eta jadi contoh kemudian jelema teh terjelan bae eta teh ngaranna keur nembongkeun bulu lamun nembongkeun bulu mangan sakikituna bae mending mun asli komo lamun teu asli nah ketika geus menginstalasi diri cicing lockdown iya cicing entek iya ya lockdown teh sebenarnya mah jang ahli tasawuf mah atuh geus teu aneh pemerintah ngaekeun lockdown tinggalin zaman sia kami mah geus baheula lockdown cicing di imah biasana nyekel tasbih hiji dua ayo tah kitu jadi dicoba kurang tanpa aya perintah ti pemerintah urang ngalockdown sorangan cabutan bulu urang salah pengertian endahannya nanya nyabutan bulu jembut ya ngajina bari nundutan kan nya cak kiai ge cabutan jana bulu kelek onam rada merenah ieu nu handap mending lamun lalaki mun awewe aduh masya Allah oke pamajikan Haji Pendi ka Haji Pendi tadi ngaji ditanya nyabutan bulu nyana ngadangkak we pang nyabutankeun ka Haji Pendi teh oke deh aduh aing cak Haji Pendi dibere pagawean nu kieu ieu mah gajian tah iyalah manuk merak contoh seperti manuk merak mengisolasi diri lockdown jadi diagungkeun dimuliakeun
entri ge lamun geus boga ilmu wajib terjelan sakituna bae tapi kudu ngalockdown sorangan cicing urang kudu boga saung sorangan ulah campur jeung jelema tujuanana lain menghindar ti pamajikan besi ente ieu cenah di dieu bae betah-betah emang kunaon balik di haridang teu kaci tah pokos kitu teu kaci aya di Banten aya orang Banten aya adu cicing di leuweung barang selidik-selidik jasok ka imah kula orenganan eta kabur ti pamajikanana nu kolotna ngocomang bae nu ngorana loba tuntutan akhirnya eta urang Banten bener serius ya cek ulah teh sugan teh uzah orenganan teh nyingkir teh pokos nah iyalah belajar coba urang ngaleungitkeun bulu-bulu nu aya di diri urang diperintah urang geus boga ilmu teh ulah dipamer-pameran nu sok dipamer-pamer mah tah masa kikituna bae model nyieun pamflet nomor kaduana modal ngayang-ngayakeun pasaran eta teh ngaranna keur nembongkeun bulu kolot bae lah mah tersebut teh kitu tapi kuari mah loba dalil kan ilmiah mengejar kumaha bae eta mah ngan sakikituna baheula mah bener-bener mengisolasi diri nyepi penting hese ngemanggihan kiai anu ti penting mal kapangi kuari mah di jam sabaraha bae kapangi bahkan menerima jam berapa saja konsul loh daun gitu garanna teh online eta kos kitu teh kiai teh hese baheula bae kapangi jeung kiai etalah nyarana eukeur jabutan bulu dekayang nyaho ka jati diri urang teh bulu teh kudu dipiceunan heula satungtung urang encan ngarti encan paham ka diri urang sorangan atuh moal paham ka Allah lamun can paham ka pangeran atuh ibadah teh kakarak ibadah zahir unggul encan boga kanikmatan diparenta ku Kangjeng Nabi teh salat salat we puasa puasa we maca Quran maca Quran we lantaran urang can ngarti ka jati diri urang lamun can ngarti ka jati diri urang moal kapangi jeung pangeran jadi hayang kapangi jeung pangeran teh aya di diri urang sebab jeung Kangjeng Nabi man aropa nafsa roba bulu cabutan heula ulah aya kebanggaan di diri urang bangga ku ilmu hijab bangga ku gagah hijab bangga ku turunan hijab bangga homo tamah model bangga ku balok panggul ku sia balok kita ke hijab juga sih cabutan teh kebanggaan eta teh karak ngarti ka diri sorangan ngarti ka sejatina diri lamun geus ngarti ka sejatina diri urang ngobrol teh geus lain jeung jelema tapi jeung nurani engke ge aya bahasa-bahasa anu timbul sorangan ti Gusti Allah ka urang nyieun ibadah nikmat ibadah nu mantap diuk bae sapeuting tapi nikmat ya Allah kitulah ibadah kabelah dituda engke dibere ku Allah sen tanda-tanda rambu-rambu ieu hejo ieu koneng ieu merah geus lamun geus dibere rambu-rambu kos kitu geus nikmat hirup teh da ieu lah miceunan bulu ya tuh ya teh hese teh kos gitu teh
Ieu lain carita picedan bulu-bulu urang. Ulah anu dibanggakeun. Engke nama ka ditu awak urang kapopohokeun sebab urang keur ka Maha Agung. Ieu contoh hayam merak. Ini hayam merak teh hayam manupang hebatna jeung pangginingna, pangapitna, panggilena sadunya moal aya anu ngabogaan warna-warna bulu kos hayam merak moal aya. Aju di luhurna ge aya kesempurnaan deui, aya kukuncungan nu mantak aya bahasa, aya beraku kuncungan untuk melengkapi. Cacat di hayam merak ketika ente dicabutan buluna moal nyaho ka panon poe moal nyaho ka bulan sebab ngajere bebengkeun be bulu. Tapi ketika dicabutan nyaho horeng panon poe teh aya nu nyaangan jagat meureun aya nu nyieunna teh panon poe teh tuh kan peuting ningali bulan indah amat caangna bulan teh meureunan teu sacaang-caangna teh aya nu nyieun caang kapangi tah hayam merak saenggeusna buluan henteu ngalirik ka bulu teu ngalirik ka sisi ka gigir nu ditingali teh ieu alam teh ciptaan saha. Masya Allah. Datangkeun geura urang ka dinya nu mantek lamun urang dagang atawa usaha aju boga rasa bahwa ieu hasil teh hasil urang dagang aju untung boga rasa ieu teh kauntungan teh nang urang bakal pelit kajen kumaha ge sebab rasa nang urang tani sanggeusna dikelola ku urang pertanian bagus dijual ku urang teh jadilah duit sababaraha ton. Ieu teh hasil jerih payah urang asa nang urang bakal pelit. Tapi lamun urang dagang kemudian urang untung cek urang teh ieu untung teh ti Allah asal ge ti Allah digerakkeun awak aing ku Allah dibere untungna ge ku Allah berarti teh di aku ieu teh nu Allah. Aya bangunan masjid kadinyakeun, aya bangunan majelis kadinyakeun, aya fakir miskin bikeun. Mun ditanya, oh dibikeunnan, tidak ti Allah, Allah mah masugi ke dibere deui ku Allah. Jalain nang aing nang Allah. Allah masugi bikeun ka batur janu Allah ieu. Engke je Allah mere deui. Keur ngaji mah bener. Iya. Bener. Giliran bae apruk-apruk kana ngandana haol. 100.000 eta boga rasa nu urang boga rasa nu Allah asal ge ti Allah yes saya na di kantong ye bener ye emang ieu duit tadi ge ti Allah aing mah lewat leungeun aing hungkul wari deuk haol beakeun kabeh 10.000 wadai aduh masyaallah gari balik ngabonceng ka babaturan pan ngabonceng emang teu naik angkot henteu emang gua beakeun paling kabeh pake jang haol bara duit 10.000 cek naik motor teh goblok jabat tah iyalah urang ieu keur cari contoh hungkul keur contoh hungkulna ieu urang perasaan tah leungitkeun perasaan eta jadi jelema masyaallah. Urang ngaji gajina gedek di mobil bae nu mantap di mobil bae atuh aing ngisi lantaran aing mah pan jelema gede mah nyapruk-aprukan jeung jelema leutik ngajina di mobil ulah kasinggung si anu ngaji di mobilnya terus bae emang aing teh nyaho-nyaho aing ge wae tel radio tuh kaluar cenah tuh ulah kaluar sia di jero bae isin sia sebab awakna gede ya haji deui lantaran garasa jelema gede embung campur tapi ilmu mah butuh hijab teh nongos itu moal jadi jelema bener maksudna moal jadi kesayangan Allah sebab naon aya hijab antara dirina jeung sejen ka hijab kurasa aing mah pejabat sugih dokter jeung sajaban
eta ngalingitkeun kos kitu hese hipodoli diondang lamun diondang kudu susah mah bebenya na ge flu aduh tuh bisa hadis yang keur flu kanu sugih mah flu ge datang bae eta hijab aduh lain podoli iyo podoli nu sejen ngan guru nama iya aduh Gusti Allah hijab ieu cerita hijab ieu mah eta mah contoh doang kurang ka Allah teh ka hijab ku macam-macam mentak udang di peuting teh berat eta teh hijab ketika orang hudang barang deuleu jam 2 masyaallah itu peuting teuing ya lamun urang haju mandi tahajud isuk meureun tunduh kebela jam 3 golepak deui hijab eta teh boga perasaan gitu teh aya di diri urang nu hijab ngahalangan Masya Allah kan tas belangkeun hudang bentar ya jam 2 ya Allah ya Rabb dihudangkeun beureun ku Gusti Allah manan kitu gaeng kita tahajud awak aing nu Allah tunduh ge nu Allah burigas ge nu Allah kuat nu Allah urang jadi kosi ge nu Allah ya Allah ya Rabb mal pati-pati abdi hudang jam 2 lamun lain dihudangkeun ku Gusti eta mah nu gandeng-gandeng nu ngarobrol tambah sabab doang jaloba jelema anu gandeng kagandengan ge teh hudang malah nutupan ceuli abdi mah ieu hudang gas abdi deuk pasrah ka Gusti Allah awak abdi nu Gusti dihudangkeun ku Gusti boga kuat ku Gusti menta abdi kakuatan ka Gusti nah beres insyaallah tunduk tah mah perwatakan sia tah mah urang rek urang tas belang sebabna hijab tunduh isuk urang tunduh eta isuk besi tuduh hijab ngaranna mantep piceunan bulu bakal ngeunaheun ibadah udah hirup di alam dunia teh fana rusak contohna rusak ulah jauh-jauh kendaraan urang nu tadina bagus ku hari 1 tahun 2 tahun jadi jorek bahkan geus masuk bengkel lagi geus aya 4 kali 5 kali na jameulina tadina kapan lain nu anyar nu bok-brok atuh ini mah bengkel deui nah si jago mogok masuk bengkel deui batu jago larinya nama jago mogok si jago mogok namanya ku berikan eta sih sariri heran ieu nyararah obe ongko tah ieu belajar wicina cara manuk merah abeh bisa nempo ka panon poe lain sakadar nempo panon poe tapi nempo aya nu nyieun urang nempo panon poe da teh inget ka nu nyieunna nempo bulan-bulan we urang mah pake bobogohan kan ku urang aduh aya nu nyieunna tah eta nu mahalna ketika urang deuleu awewe jore ya Allah ya Rabb ieu teh ciptaan Gusti jore teh cak nafsu eueuh nu jore cak Gusti sebab untuk melengkapi wajah-wajah manusia cek nafsu urang aya nu jore nu dideuleu teh Gustina geus teu kadeuleu jorena ketika neuleuh urang Karawang ngagitek maha suci Gusti bisa eplok cendol gitu Gusti tolol sia mah nafsu kene bae dedeleuan urang mah dedeleuan nafsu geus ibadah lagi mah teu nafsu asal dedeleuan nafsu dedengan nafsu ibadahna pasti nafsu asal ibadah ku nafsu capek mal ngeunah tapi lamun geus teu ku nafsu bakal gedaheun ibadah nu tadi maca Quran teh sain doang jokolot baheula ulah datangkan teu meunang sain acan atawa sajus beh kuari mah halang maca Quran berbet masyaallah teu kadenge bismillahirrahmanirrahim balikeun cek pamajikan kacepetan halang cet dibaca henteu sih ka henteu balikeun
masyaallah kari contoh hayam merak ulah dibagakeun ilmu urang lamun dibagakeun ke masang bendera lamun masang bendera bisa gadeukeun ka pemerintah selesai sin jabar was sin jabar salam alif jabar lam mim pasamu wassalamu selesai asal kiai geus gadeukeun pemerintah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai ilmu tinggal ilmu luan teh kiai yayasan lain jore jadi kiai na kocoran dana nanti pemerintah aya satu kebanggaan di dirina yo aing bisa ngabangun yo aing bisa hijab keur carita hijab masya Allah luan teh kiai aya disebut kiai sia ka aing mamang memang kiai atuh aing jadi kiai batu nurutan sia mamang palu sia ku aing eta karana nambahan bulu nu kos kitu teu bagus geus atuh kiai ka mana tah kitu menang sataun kiai keneh bae atuh mama sih masyaallah aing sadakolot masih kiai keneh mama nukan terus kitu na tambah bulu hijab justru ulah urang lamun disebut kiai ka mana aing ulah kiai atuh buya siapa goblok berarti ulah kiai lah mang haji ke naon bae lain manusia ulah sebut kiai isin lamun dilembur keur dihormat mah ngariung masa jadi kiai beuh komo tukang ceramah dihormat gelas lagi nu lain gelas bode lain leutik bode ong bode na gelas mbah na gelas datang ka hese nginum lagi kudu make hadam dia teu bisa diangkat ku sorangan eta kan leuwih teuing tapi bangga po aing jadi kiai kopi aya susu aya bae teh manis aya segala rupa koba kuat bata mah akan ditawaran nanti bawa geus ku kiai teu aku maka loba bangga urang teh rasa jadi kiai di riungan kos kitu giliran bae aya masalah kiai gua saya jelema aju ditolak tolakna bara tolak 3 aju kumaha aju nyanana ngahiji bae mah hayang balik deui bae diruju bae kudu ji keke masalahna kumaha nya jan itu anu ngamenangkeun di mauk mah tolak 3 jadi tolak hiji kaheula aja asana ngadenge surah mah 3 mah baib tapi itu kiai-kiai jeung mu itu 3 dianggap hiji bae aing kamari mah aing asa jadi kiai tapi barang aya masalah duh embung aing kiaikeun ieu kiai ieu nu maot aju anak eueuh nu maotna teh ieu teh salakina pamajikan geus teu heula anakna eueuh mamangna eueuh wana eueuh hartana loba kumaha tah kiai hartana ji atuh bawa bae sih ka dieu siapa kiainya aing puyang jagetna ieu kabari bahasa jadi kiai aing barang aya masalah hese tah jadi rarasaan jadi kiai teh lamun keur dihormat kira-kira anu nanya masalah mah masyaallah hes kiai ya kalau boga wudu aya jelema boga wudu aju hitut atuh batal nah ieu mah hitutna keluar bukur eta si batal teh nya nyaho nya jadi kita mun keluar bukur mah wallahu alam kiai blon sama kiai Beng seretan ngaranna teh mah. Tah, bulu belajar cara hayam merak satungtung bulu nempel di awak urang dipamerkeun ketika aya jelema dibanggakeun ku dirina lantaran ngarasa boga bulu moal maju-maju ibadah ka Allah sakikituna we sakikituna bah rugi urang hirupnya sakedeung di alam dunia teh
kabengket ku urusan-urusan kos karib naudzubillah min dzalik itu urusan bebengketan ada itu bebengketan jadi urang teh kabengket ku urusan anu rusak banding kabengket ku urusan bako nu rusak bakal ditinggalkeun geus ulah make kabengket sagala rupa urang teh kos di talian we di dunia teh ku dunia itu bisa orang teh ngaluncat tina urusan-urusan bengketan dunia rusak dari urang dikira ibadahna ka Gusti Allah. Nah hayang merak sakitu hebat dah bisa nyabutan bulu masa urang teh bisa cabutan ulah dibangga-banggakeun Gusti karak ibadah minahin gara maca sholawat nikmat maca zikir geunaheun maca Quran nikmat salat geunaheun nikmat nyaritakeun ngeunah salat teh puyeng aing mah kiai cenah nyebutna ngeunaheun salat yang perlu pegel jaing mah ih tuh eta teh jawab urusanana aya nikmat zahir mata irung ceuli denge nikmat zahir aya nikmat ruhani mah eta tah nyambung jeung nyieuna eleh nikmat zahir mah ku nikmat ruhani mah beak kabeh masyaallah nikmat zahir mah kudu aya kesenangan zahir nikmat ruhani mah di mana bae di nu loba jelema keur sorangan penting berang ruhani balik ka nyieuna masyaallah nikmat teu ngahiding keur kumaha ieu kebanggaan picenan hendak mal bisa tah pejabat mah tapi urang mah ye jelema susah bisa pejabat mah ngalingitkeun bulu-bulu jabatan bulu tahta bulu-bulu kebanggaannya hese keur ngajabat rasa aing aya bae pan aing teh ketua pan aing teh kepala pan aing teh mun jenderal pan aing teh jenderal aya bae eta hijab aya jelema nu susah naon nu dibanggakeunana nu mantak cak Kangjeng Nabi pang jelema pang bloon-bloona susah tapi teu ngaku susah eta bloon da mah geus sarua jeung aki-aki geus kolot masih zina keneh bae bloon da mah pang bloon-bloon aja mah ablaul bloon nah iya susah tapi bergaya sugih susah teu ngarasa susah sebab naon atuh kunaon teh dipicenan bulu geus susah mah susah geus nikmat ibadah ka Allah piceun dan bulu-bulu urang hanas jadi kiai gede henteu jadi ustad doang di lembur ge ju ku batur di ustad bangga urang geus selesai dah bulu piceun Billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ma'ala rasuli illal balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun wallahu a'lamu bimuradiman ala rasuli olanana ikut tetap ingat tasik Kangjeng Rasul ilal balagu angin utawi nekakeun illa balagun lakum tegese angin nekakeun kadua sira kabeh wallahu ya'lamu lan utawi Allah iku maha uninga ya Allah matubduna ing barang kang ngalahirkeun sira kabeh tuzhiruna tegese ngalahirkeun sira kabeh minal amali saking amal wa mataktumuna lan barang kang ngumpetakeun sira kabeh tukhuna tegese ngumpetakeun sira kabeh minhu saking amal payujazikum bihi maka bakal ngabales ya Allah kuming sira kabeh bihi kalawan emak
la yastawil khabithu wat-thayyib walau a'jabaka kasratul khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Wallahu a'lamu bimuradikul ngucap sira Muhammad la yastawil khabithu ora narima pada opo kang jember al haramu tegese kang haram thayyibulan kang becik alalalu tegese kang halal walau aja bakalan sanajan ngagaogakeun ka ing sira saraka tegese ngabungakeun ka ing sira kasratul khabith apa akeh kang haram fattaqullaha maka pada wedi sira kabeh ing Allah pitarkihi ing dalem ninggal khabith ya ulil albab kang anduene pirang-pirang akal kang sempurna la'allakum tuflihun manawa sira kabeh iku bahagia sira kabeh tafuzuna tegese bahagia sira kabeh. Saur Gusti Allah ma'alar rasuli illal balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Wallahu a'lamu bimuradih ma'alar rasuli teu aya eta tetep ka rasul Allah illal balagh angin nyampaikeun risalah. Gusti Allah dina ayat ieu nyaritakeun masalah tugas Rasul Allah. Allah teh pangeran nyieun langit jeung bumi hayang dikanyahokeun bahwa Allah teh pangeran, Allah kudu nyieun utusan. Setelah nyieun manusia Gusti Allah jangan nyahokeun ka manusia bahwa pangeran teh Allah, na iyalah Allah nyieun rasul-rasul. Ini miti zaman Kangjeng Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, terus ke belah dieuna sampai ka Kangjeng Nabi Daud, Sulaiman, terus ka Kangjeng Nabi Musa, terus datang ka Kangjeng Nabi Isa, datang ka Rasul terakhir ialah Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Etalah tugas nyampaikeun risalah. Rasul diberi tugas nyampaikeun risalah. Nu mantak di dia dijelaskan ma'alar rasul ilal balad. Teu aya kamistian kakuduan ka seorang rasul Allah kecuali nyampaikeun ka risalahanana titik sakadar nyampaikeun. Mere hidayah rasul eueuh hak. Mere taufik rasul teu aya hak. Mere hidayah, mere taufik teu aya hak. Hiji hak rasul nu kudu dicumponan adalah tablighur risalah. Ma'alar rasuli ilal balad. Nu mangtak make bahasana ge bahasa qasar. Wa adawatul qasi illa inna ma'atun wa taqdimun kama taqaddama. Ma'alar rasuli illal balad. Jadi lamun kudu sok ngaji bilaga mah geus kabayang bahasana pohara jasa ieu teh. Maedakeun kana qasr, maedakeun kana hasr. Berarti geus teu aya deui tugas seorang rasul kecuali hanya nyampaikeun ka risalahanna. Titik sakitu doang. Tah ieu teh khususna ka Kangjeng Rasul, umumna ka penerus-penerus para rasul nu mantak disebut ge irsalul masal. Artina ieu teh ngalepas pribahasa mun rasul baheula teh eueuh deui tugas kecuali ngan sakadar nyampaikeun karisalahan
atuh berarti ku hari penerus nage kudu kitu lu nyampaikeun ana tela as'alukum alaihi ajra hayang buruhan sama sekali sugan nyampaikeun di salah hayang dibayar sugan nyampaikeun di salah hayang dibayar ku kagungan sugan nyampaikeun di salah hayang dibayar ku kamuliaan oh boku materi mah barang hina sama sekali nu mantak mun dek guru cek kolot cek kiai teangan guru anu la as'alukum alaihi ajra teangan nu teu menta bayaran nya guru urang SD menta bayaran teu berarti teu bagus jang akhirat urang ngaguru ke SMP menta bayaran teu bagus jang akhirat sekedar dunia bae urang kuliah menta bayaran teu bagus guys, bagus sama jang akhirat maksudna. Kuari lompat ke pondok pesantren Mudirun. Modern. Orang asup ke sanawiyah minta bayaran. Berarti itu bagus jang akhirat. Aliyah minta bayaran. Itu bagus berarti jang akhirat. Kak Uin. Nya, Universitas YIN minta bayaran. Itu bagus berarti jakang jeung Rasulullah la as'alukum alaihi asup urang ka pos pondok pesantren salap minta bayaran tak eta nu jang akhirat paling ge aya 5 santrina 10 paling ge jang akhirat teh pai la as'alukum alaihi ajr kuari ya urang ieu keur carita ilal balag bahasana luar biasa ma ala rasul ilal balag teu aya deui tugas rasul kecuali nyampaikeun ulah hayang diberena naon ulah hayang agung ulah hayang mulia ulah hayang dibere bingkisan nyampaikeun titik eta tugas rasul nah kuari urang ngundang kiai-kiaina eta aya nu hayang bayaran apa henteu tuduhkeun coba kiai nu mana siap embung nuduhkeunnya nyaho aing ge lah pokona mah moal beres agama dicekel kuno jelema menta bayaran moal beres beneran lain lalagaan ayat ieu mah peuheur ayat ieu mah luar biasa dibaca ku kiaina keur muludan tidak ada tugas rasul kecuali hanya menyampaikan dan rasul semata-mata hanya menyampaikan risalah tidak minta bayaran itu adalah rasul dan itu pun harus dilanjutkan oleh penerus-penerusnya di antara penerusnya adalah ulama-ulama termasuk di dalamnya saya hanya menyampaikan tidak ingin bayaran kecuali pulang pakai ongkos mal beres tak kiai itu penci tak kiai kos kitu tah seren lain dek kaluhurkeun agama tamata lain dek kaluhurkeun agama nu kos kitu mah kiai nu kos kitu mah endek nyeun dapur kiai hayang meuli mio hayang meuli sekupi aduh insyaallah ieu keur carita hancur-hancuran agama teh kos kieu kos kieu lantaran kiaina nu ngancurkeun agama Kristen moal ngancurkeun agama Islam Buddha moal ngancurkeun agama Islam nu ngancurkeun agama Islam mah adalah orang-orang Islam piring tilok pasentrok jeung kekenceng tilok piring mah jeung piring deui nu mantak eta Ki Hairun baheula hebat ceramahna gedang hepe manan hepe ku baturna iya ya moal aya gedang hepe kagencet ku nangka moal aya gedang hepe kagencet ku gedang deui berarti kiai ngancurkeun agama kiai jeung kiai deui gedang hepe manan hepe ku batur eta ceramah geus sabaraha ratus tahun ka dieu diabadikeun luar biasa ta ceramah tah Masya Allah eta teh mencan ditelama ku urang asa peta gedang hepe atuh pasti ku batur atuh jerokeun aya eueuh gedang hepe di luhur ku nangka aya gedang hepe kagencet ku Darmayu moal aya gedang mah hepe kagencet ku gedang deui tuh
lumantar ke DPR ribut jeung DPRD ya gubernur ribut jeung gubernur deui kiai ribut jeung kiai deui tilok aya kekenceng ribut jeung piring tilok malar rasuli illal balag aya tugas seorang Rasulullah kecuali nyampaikeun karisalahanana aya ila balagun lakum tegese kecuali nyampaikeun karanjeun kabeh timimiti nyampaikeun soal ilahiyah ketuhanan kemudian syariat-syariatna supaya disampaikan ku para rasul ari balag-balag teh naon balag teh isolul makna fi nafsi nyampaikeun makna ka jero hate biasa nih suratil abdi make bahasa anu rapi yakni make dalil bejakeun Muhammad bahwa pangeran teh aing ngaranna Gusti Allah bejakeun Muhammad lamun nya nanyakeun eta pangeran Allah ieu bahwa Allah teh khalik naon dalilna bahwa pangeran teh Allah bejakeun kitu dalilna aya dadamelanana dadal melanana teh langit jeung bumi teu kaharti kitu mun aya dadamelan eueuh nu ngadamelna bejakeun tugas rasul nyampaikeun eta bejakeun ku ari Muhammad ka jelema-jelema nu geus iman ka aing bahwa aing teh pangeran bejakeun aing mere syariat Islam hiji ieu teh kudu syahadat 2 salat 3 puasa 4 zakat 5 munggah haji bejakeun Muhammad dibejakeun ku Kangjeng Nabi rukun iman aya 6 bejakeun Muhammad rukun Islam aya 5 bejakeun tah tugas Kangjeng Rasul ngabejakeun eta ka umatna Kangjeng Rasul na 14 abad anu silam parantos pupus dicandak ku Gusti Allah dilanjutkan ku para sahabat teger la as'alukum alaihi ajr perang sekalipun aing mah semata-mata deuk nyampaikeun nuturkeun Kangjeng Rasul hirup agama sahabat sirna dilanjutkan ku para tabiin sarua masih hanet keneh cak tabiin la as'alukum alaihi ajra aing mah deuk kembangkeun agama nyampaikeun pangeran teh Allah deuk nyampaikeun rukun Islam rukun iman dilanjutkan hanet ku tabiin terus dilanjutkan ku atbat tabiin der kuari aya di TV One dakwahnya nama ke udeng-udeng dakwahnya nama ke pakaian necis dakwahnya na dipapagkeun ka unggal daerah dakwahnya na ka unggal kota dakwahnya na ka unggal kampung wah make tarif pakai tarif ya teh DP 2 juta DP dakwah 2 juta motor ge kuaringan 500 DP dakwah 2 juta mahalan dakwah ya ijeng motor bahkan kuari motor aya nu teu make DP acan tah ieu mah geus make DP pulang kudu 15 juta aya nu 20 juta Masya Allah minimal 5 juta tak ieu deuk dakwah ngadakwahan saha jeung bakal kumaha agama ka hareupna kieu lah kehancuran agama teh lantaran henteu nuturkeun ma'alar rasuli illal balag mendek abah kolot kula didoyong kadadengikeun bae ai nyurah lamun maneh dikersakeun jadi kiai aju ngaji ka unggal majlis salim atawa ka unggal masjid atawa maneh diundang tukang ceramah titip mun maneh beki rokok naon mawa di imah ulah sok menta di tempat ngaji mun maneh beki ngopi bawa kopi berikut jeung termosna mun nu ngaji dagang kopi sia di ditu eta pohara jasa kunaon eta lantaran ngabuleudkeun dakwah dek ngaji ulah sok kitu nyieun riweuh ka urang ditu ieu mah masyaallah datang ka ditu ada teh manis yang gede teh manis beres teh manis kopi beres susu rokok dan lain sebagainya riweuh teh lain deuk dakwah tah mah kos kitu
mawa sorangan mun beki kopi mawa sorangan mun beki ngarokok sorangan mun kira-kira lapar manehanana ulah ngaharepkeun ngariung di ditu di imah dahar heula atawa di jalan asup warteg heula tulis bae bon kebikeun ka ditu bonna teu beres deui bae jadi kuari mah kiai teh ngariweuhkeun batur ndek kumahan rapna tu dakwah teh ma'alar rasuli illal balad tuturkeun irsalul masar terus selanjutnya insyaallah hirup agama kajen kokoba di tengah-tengah pareumna agama kuari ngadenge urang ngeri jasa geus eueuh hiji nagara anu kuat make aturan-aturan Islam Timur Tengah di mana Islam diturunkan di ditu Saudi Arabia pangheulana hancur kemudian disagedengan eta geus 57 negara tinggal Iran Yaman anu kuat Irak geus dibombardir sekalipun secara politis menang tapi kan keberadaan negara kuari porak-poranda Libya hancur. Ya, kuarita negara mana anu masih mempertahankan Al-Qur'anul Karim? Lain Qur'an anu teh hebat, lain Allah henteu erek kadukung, tetapi manusia-manusiana sebab innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jelema-jelemana ieu anu buang kawara. Ini miti secara struktur di organisasi teu beres. Kemudian kuari secara politik na ieu kitu birokrasi geus teu ceureuh. Secara perorangan anak kiai jeung kiai adu kekuatan kiai jeung kiai silih omongkeun kiai jeung kiai ustad jeung ustad tinggal Amerika Yahudi yang serikeun mantep jasa geus tinggal ngagejeg bunga ngejegurna bae dibaca didengungkeun tapi persatuanana henteu aya ketika orang nyaritakeun persatuan inget ka Gus Dur bersatu dalam kelompok apa bersatu dalam organisasi apa bersatu dalam wadah apa urang teh ngan saukur ngomong mari bersatu tapi dikondisikeun henteu di mana urang dek bersatuna tuh lamun urang salap atuh nyieun persatuan pesantren salap geus ulah aya pesantren salap jeung modern pesantren bae geus sebab eta memisahkeun engkena adu kekuatan deui bae Islam ngahiji di satu wadah mantep tak kudu nama kos kitu di bawah satu pimpinan Indonesia di bawah satu pimpinan misalnya sahaya Haji Nasir mantep geus tinggal-ganti ge nyana kos negara deui tapi ieu mah Islam aya di urang mana organisasi mana NU buktina tapi NU na ulah nu sok di talian ieu di kaluar cau ditarik atuh nu kos kieu masal di Paraban di Kombongan ngising di dinya kieu di dinya geus poho ka anak buah ka ditu kumaha perkembangan NU nah iyalah urang nasib urang teh kos kieu kuari mun urang ningali internasional hancur kuari ningali negara urang aya mah aya Muhammadiyah aya NU jeung aya organisasi-organisasi nu lain tapi kan henteu ngahiji urusan lebaran bae Muhammadiyah kieu NU kieu kunaon teu bisa dihijikeun pan Qur'anna eta keneh hadisna eta keneh iyalah ngagedean hulu doang antara Muhammadiyah jeung NU buktina kos kieu mantak naon dihijikeun ieu teh negara urang ulama sinikeun kos kitu Qur'anna mun ditanya eta hadisnya mau ditanya Bukhari Muslim eta sia nyembah ka Allah tapi kurang teh dihijikeun ieu sebuah negara kunaon eta gede hulu sebab kopeana nomor 25 gede hulu Masya Allah dek nuturkeun gede hulu teu ente kula mah inget bae ngaji sia palak kula keur ngaji di Garut ge ngaji heula nyelangkeun marah eta abah marah geus ngaji dites geus dites aya kaciklekan setik ngaji deui sia marah ngaji deui beres dites deui seuri geus cukup kunaon gitu cukup cekel engke mah moal beres ya di urang eta bukti kuari hasil daripada digalakan kita ngaji ke tengah-tengah masantren ngaji heula meureun ieu ka hareup bahaya ngomong deui lain sakali basi ka Mekah kanung arora kuari
gegelaan kuari sababara kali almarhum ngongkos itu emang kunaon gitu engke mah loba babalai hese engke mah loba tapi hese engke mah loba nu ngurus tapi hese sababara kali tanyakeun ka hampir-hampir jelema gerak kuari ka Mekah gerak kuari ka Mekah engke mah hese bener bae waiting list 2 tahun 3 tahun 4 tahun kuari nunggu sampai 8 tahun kuari mah aki-aki mah bisa ngan saukur Mekah setahun modar cenah ayo siem kumaha Masya Allah leuwih-leuwih ti diundi zaman baheula ieu sebuah negara Indonesia mantak doakeun atuh kula supaya jadi presiden ye ngaminan aing ijazah kitu boga sia kunaon rindu aya ngrarapi insyaallah hese jasa nailah ma'alar rasuli illal aya rasul kecuali nyampaikeun risalah disampaikan ku Kangjeng Nabi man taqwallahu ya'lamu ma tubdun wa ma taktumun Gusti Allah nyahuan kana naon anu dilahirkeun ku anjeun jeung anu disumputkeun ku anjeun khususna ka rasul nyahuan mana anu disumput salindungkeun jeung mana anu dikitman disumput anu dilahirkeun mana anu diebrehkeun dijelaskeun jeung mana anu disampaikan jeung mana anu disumputkeun anu disampaikan apaleun kuari ge ka urang amal mana anu disumputkeun Allah nyahoeun amal mana anu disampaikan Allah nyahoeun nah ieulah sing hade jasa lantaran anu disampaikan jeung anu disumputkeun kanyahoan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala lain sakadar kanyahoan fayujazikum mun urang nyampaikeun sesuai jeung aturanana dibales make ganjaran mun urang nyumputkeun bakal dibales make siksaan teu meunang disumputkeun ilmu mah kudu dibikeunan kanu sesuai jeung nu diberena ieu sesuai bere amil bere ieu mah sedang bere jurumiyah bere ieu mah sedang bere alfiah bere ieu mah sedang dibere syariat bere ieu mah geus mejeuna bertorikoh bere ieu mah geus sedang dibere hakikat sampaikeun sebab Kangjeng Nabi ge ieu mah syariat bae sahabat mah ieu mah dipanggil Hudzaifah ta'al Ali ta'al Abu Bakar ta'al dibere tama ilmu hakikat jeung sederetan ulama non sahabat-sahabat anu lain teu sambarangan Kangjeng Nabi nu ieu mah cukup salat bae maneh mah asal salat 5 waktu teu kudu jeung sunah geus eta malah pokona mah sia mah sorga bae salat doang teu kudu jeung sunah geus sorga lah meureun kadeuleuna nya mah eta waduh berat jasa sama kos jelema menta wiridan teh ka kiai batur mah dibere jol si eta mah kula menta wiridan geus sia mah hees bae wiridanana geus balik ka imah barang balik batur menta wiridan dibere deui nyana sugan geus pohoeun kiai jaga sabulan ku assalamualaikum waalaikumsalam wa sia ieu mah batur dibere wiridan kula menta wiridan ka kiai sia mah geus bae wiridan hees bae asal tas isa hees pan kaing mah SD jeung teh sabulan batur menta wiridan dibere deui batur mah nu sholawat anu hiji nu macam-macam termasuk zikirnya nangis pohoeun meureun ka 3 kali menta wiridan deui ka kiai sia mah wiridanana asal sisa hees bae geus dista maja utama ceknya aing mah diberena jangan hees doang kunaon aing mah heran orenganan nya nama mun teu hees nonton TV malulu jadi geus sedang ku HS geus jana mah wiridan gede eta sebenarnya asal tas isa HS rep hudang subuh sorga si eta mah sebab asal hudang bae TV remote ngan teu lecet doang siat TV geus nu bagus guys ya naon garang-garangna nu leuwih ti TV teh ngomong atuh sia baheula mah parabola kuari mah geus laptop internet dan lain sebagainya Masya Allah eren-eren subuh bae geus teu nyaho kalar kidul geus wiridan jelema nu kos kitu mah ngees eta cek urang sepatan mah rawa gidang mah ngees hebat bae geus sakitu teu ma'alar rasul illal bala Allah la yastawil khabith wat tayyib wa
a'jabaka kasratul khabis. Wallahu alam bimmuradih. Kul tugas anjeun Muhammad bejakeun sampaikan la yastawil khabis wa thayyib teu akur khabis jeung thayyib. Bejakeun Muhammad bejakeun sampaikan ku Kangjeng Nabi la yastawil khabis wa thayyib. Baheula di Mekah di Madinah geus disampaikan. Datang suarana ke Mesir, ke Irak, ke Iran, ke Yaman, Timur Tengah, datang ke Eropa, datang ke Australia, datang ke Indonesia, kuari kurang kadenge. Muhammad bejakeun ke ahli-ahli Cilongok, ke ahli-ahli Pasar Kemis, ke ahli-ahli Cikupa, ahli Balaraja, Sepatan, Serang, Pandeglang, khususna Banten, umumna malah anu halaladir ngararaji be di dinya sanajan ngajina handapeun tanggal Ambon mad bejakeun mad sanajan belah kulon mah bari ngararopi be ngaroka kajen mad bejakeun mad la yastawil khabith wa thayyib gitu teu akur khabith jeung thayyib. Naon khabith? Khabith ditafsiran di dieu haram, thayyib ditafsiran halal. Bejakeun Muhammad ka umat anjeun teu akur kitu haram jeung halal. Beda. Ke jurusanana haram mah neraka, halal mah surga. Bejakeun. Sasakalana ayat ieu di antarana kieu diturunkeun di hiji lalaki nuzila fi rajulin sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiji lalaki tumaros ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah innal khamra kanat tijarati. Gusti Rasul, hampura dagangan abdi mah dagangan minuman keras. Bir, arak, abdi mah dagang teh eta bae. Dagang teh eta wa ini jama'atu min baiha malan. Abdi bisa ngumpulkeun harta tidak penjualan barang haram tersebut. Geus lempang ieu teh geus berjalan ya Rasulullah, geus aya kanikmatan. Abdi dagang arak teh geus bangket jasa. Bahkan tuh gedong geus kajieun, tuh kendaraan, tuh sawah. Abdi rek tumaros ya Rasulullah, pahalian pauni min zalikal mal. Apakah aya mangpaatna abdi ngumpul-ngumpul harta hasil dagangan daripada haram tersebut? Qala cakang yang Nabi in amil tapihi. Diteruskan kene ku eta lagi pahalian pauni min zalikal mal min amil tufihi wa bi taatillah. Aya mangpaatna abdi dagang ngadagangkeun homer kemudian hasilna jang taat ka Allah. Andai kata aya masjid dibangun abdi nyumbang, aya pondok pesantren dibangun abdi nyumbang, aya fakir miskin anu butuhin abdi nyumbang, bila perlu abdi jang munggah haji lah, jang munggah haji tina hasil penjualan homer. Kumaha ta ya Rasulullah? Faqala cakang yang Rasul in anfaqtahu fi hajjin aw jihadin aw sadaqatin lam ya'dil jinaha ba'udatin. Anjeun dagang homer kemudian hasilna ku anjeun dinapakahkeun pake munggah haji, pakai jihad fisabilillah, pakai sedekah fakir miskin, ngabangun masjid, pondok pesantren dan lain sebagainya, eta pagawean anjeun teu ngabandingan ka jangjang rambetuk aca. Nanaonan teh innallaha sa'nya Gusti Allah la yaqbalu illa thayyib, moal narima kecuali nu bagus nu halal. Ulah. Oh, jadi abdi ulah ngadagangkeun kitu ulah. Tutup lalaki eta. Geus atuh ai diharamkeun mah ku Gusti Sugan teh mah. Jaya manu nginumna ge orang kafir ieu. Abdi mah dagang teh jang minuman orang kafir be, jaloba Yahudi. Ya Yahudi mah teu kakenaan ku hukum Islam nya mah marabok be atuh abdi dagang dia ngadagangkeun ge eta mah jang Yahudi ieu. Teh sugan be aya mangpaatna pake munggah haji ku abdi teh pake sedekah. Cak Gusti Rasul
teu aya manfaatna boro manfaat gede jang anjeun di dunia di akhirat di dunia nage geus teu aya sabakatul hibr eueuh nanaonan barang haraman mentak sampaikan Muhammad la yastawil khabithu wa thayyib teu akur barang halal jeung barang haram jeung barang halal walau ajabaka kasratul khabith sanajan ngapoharakeun ngabitakeun ka anjeun lobana haram tinggal Kangjeng Nabi nyaritakeun khabith jeung thayyib kabagi dua aya khabith jismani aya khabith ruhani aya thayyib jismani aya thayyib ruhani aya haram secara jismani bir khamr mensen vodka dan obat-obat terlarang eta teh najis nanya jismani tai eta teh najis jismani tai kotok pertaian getih eta najis jismani khabith jismani aya khabith ruhani mana khabith ruhani teh basul khaba'is ar-ruhani al-jahlu khabith ruhani teh bodoh khabith ruhani teh anu dilaksanakeun berdasarkan bodoh ria khabith ruhani hasud khabith ruhani takabur khabith ruhani kaya tah khabith teh aya khabith jasmani aya khabith ruhani thayyib sarua bae aya thayyib jismani bagus secara jisim secara lahiriah naga memang halal makanan-makanan nu dihalalkeun aya thayyibna thayyib ruhani naon thayyib ruhani ilmu thayyib ruhani ma'rifatullah wa rasulih thayyib ruhani jadi dua-dua aya khabith jismani aya khabith ruhani kuari teu akur anu khabith baik jismani maupun ruhani jeung thayyib baik nu jismani maupun nu ruhani kuari urang buktikeun aya hiji jelema make baju narapih jasa make jas make samping mahal aya samarenda nu hargana 5 juta walaya nu make teh lantaran sutra atawa nu ilahar baelah 1,5 juta atawa 1 juta terus pakai baju batik Pekalongan hargana murah ngan 15 juta malah nu meuli di Cikupama nya nu meuli nage di mingguan 50.000 ngahutang emang eta pejabat batikna sabaraha duit boringgak bulu mun urang nyaho Habib Abdullah Pekalongan nyaritakeun di zaman Soeharto nyana tah nu boga pabrikna ngaranna Habib Abdullah pernah nyana bergelut di NU eta teh termasuk orang dekat Gus Dur ketika Soeharto kunjungan ka ditu ka pabrik nyana pesanan dari Soeharto per potong 40 juta zaman harita Habib Abdullah nu nyaritakeunana nu boga pabrikna langsung per potong 40 juta urang mah 40 juta maling meuli sekupi 2 cenah kiai kunaon sih ngomong-ngomong sekupi bae aya ustad dibere sekupi ku atut jadi aing kada dengikeun bae Masya Allah tah kuari make baju anu luar biasa make jas aja urang mamawa tai kotok di luhur di kieu-kieu oh sia teh najis dipaksa kurang di gitu-gitu ayo dikenakeun ku urang ka baju jas dang goblok sia tolol sia mun kira-kira pejabat eta bisa diseret ta jelema teh bisa diadili eta lamun jelema sugih doang marah aing teh hayang geus wauh jeung sia goblok sia nganajisan aing marahna antep kadaek lantaran ieu pakaian dinajisan atawa awak urang dinajisan pasti marah urang kajen kukumah ge ieu khabith jismani
Tapi ketika didatangan khobis ruhani, ngobrol orang jeung nyana, bagaimana perkembangannya? Ya udah, soal pilgub gimana? Ya biasa-biasa dah. Hasilnya bagaimana? Itu sebetulnya padahal sudah banyak yang dikeluarkan oleh Atut. Iya, termasuk Kiai Anu. Kiai ada. Coba panggil sini. Kiai, kemarin nggak dukung Atut mood. Emang Kiai diberi duit sabaraha? Sekupi. Eta Kiai, eta pejabat, lamun dibere oleh santai kotok marahnya nak. Tapi eta Kiai ketika dibere khobis ruhani sekupi ti Atut. Hehehe. Pasang ku sia otak. Khobis ruhani tah. Beres ya da ngomongkeun batur anu. Timbul rasa takabur. Khobis ruhani di jero dadana, di jero hatena, di jero otakna. Pinu teu pernah nyana teh ngalengis. Toel ku tai kotok marah. Toel ku ari ku tai urang marah. Sarua bae. Marah. Wari ngecek Kiai bae di Kiai. Kiai di sabaraha tahun yang ngajar. Aduh alhamdulillah ya 15 tahun macana. Santri ya 50 mah alhamdulillah lah sakieu teh insyaallah. Ya tuh Kiai mah kieu bae paling ngariung nyalateun bae tah penting mah sakieu teh menang ridho Allah bae. Mantap tah Kiai. Kadang ku ciling ngageleger mantep. Kiai. Iya aya bir ya ini. Haram. Haram teman. Bo. Iya ampura Kiai kula boga ieu aya 2 stik mah. Naon eta? Ekstasi. Haram. Mun Kiai make ekstasi. Tolol. Haram tah mah geus kitu mah. Teger keneh tah Kiai ngaharamkeun. Teger keneh tah Kiai ngaharamkeun. Dek baik Kiai kuari boga motor teh henteu lah teh kudu cek henteu. Boga motor lah ya sok dijemput. Henteu mah Kiai aya motor murah lah asal make DP bae kredit. Sabaraha emang kreditna ya DP nangan 500 ka Kiai mah teu kudu geus lah. Asal aya KTP bae geus teu naon. Ji boleh oge jak kepentingan Kiai. Lumayan eta Kiai mantep lah geus pokona mah jangan ngariung nyalateun ka mah silaturahmi. Ji bener oge nya. Heuh tah diangsongkeun ku nyana KTP-na. Eta khobis ruhani diterima. Saha Kiaina teh umal bejakeun ku aing aya bae pokona mah. Aya tah eta khobis ruhani teu karasa ku nyana. Jol gaya pilgub. Assalamualaikum lurah datang ka dinya. Waalaikumsalam. Urang teh pandeuna rek milih pamimpin gubernur. Oh muhunnya, muhun. Aya meminta bantuan we doana ka kieu supaya istighatsah. Rin. Bener oge nya atuh Aja kumaha pengkondisian atuh ayang ke ti Atut istighosa teh lamun peuting sapeuting dibayaran 300 engke jan biaya-biaya nu lain ka Kiai mah geus sakali eta aya 2 juta mah geus istighosa lamun gede-gedean aya bangsa 10 juta mah ji lumayan oke eta mah ku Kiai dek digunakeun kumaha bae nu penting mah ti ditu aya 10 juta bae kita mah ku Kiai dek dibayakeun 5 juta gitu mah ku Kiai kumaha Kiai bae nu penting mah ngadoana mah istighosa Rin istighosa. Guys teu naon dicokot duit istighosa. Nah, iya khobis ruhani teu karasa. Khobis ruhani baca ku sia kitabna. Khobis ruhani keur jelas-jelasan ieu. Dibere bir mah haram, dibere ekstasi haram, dibere kitu BK haram. Diberi riaib haram, diberi kredit mah ya boleh lah. Diberi ku ari ti Atut eta khobis ruhani padahal khobis jasmani mah cukup ku disese sampaikeun garing pake deui tapi khobis ruhani datang ke akhirat nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim gulimpang Kiai tinggal Kiai kadenge ku ceulis ya kadangnya kayak nonton menang mah cicing bae
nyaho sia teu meunang lah mun meunang mah sia tetep cicing khabis ruhani ya Allah ya Rabbi awas aya khabis jasmani aya khabis ruhani encan riyana encan takaburkeun beta mah urusan ahli tasawuf ieu mah masih kena pikih keneh khabis ruhani lain lalagan ya kos kieu mulai geus kuari beres pilgub santri teu bartah di pondokna nyanana henteu tentrem datang deui konsultasi ka kiai nu rada luhur. Waalaikumsalam ye ja kiai muhun naon tuh kiai henteu aya naon ngan ieu kunaon meureun barang mantas pilgub hiji eueuh katenangan jeung eueuh katentreman nomor kadua santri ciling cincat bae ieu teh ji naonnya coba kiai Jepang istikharohankeun teu beunang ku kiai di istikharohan janyanana tatadina henteu blak-blakan kieu kitu mungkin eueuh tatadina 50 turun 30 turun 20 turun deui nyanana ge henteu tentremkeun bae heula urusan santri mah tamah atuh endek aya bae mangga henteu aya tapi katentreman jiwa nu eueuh dicabut ku Gusti Allah na taufik tentrem ibadah nu tatadina ngeunaheun witir 11 atawa 5 atawa 3 kuari hilang nu tatadina nikmat salat ti beuting kuari leungit gara-gara istighatsah ghin istighatsah hanya 10 juta jeung sekupi hiji cabut ku Gusti Allah naon eta khabis ruhani asup ka jero awak geus puguh baheula di zaman Golkar sabaraha kiai anu terbunuh ku Golkar terbunuh karamahna terbunuh maunahna terbunuh daekna terbunuh leuleuna terbunuh kakiaianana hancur ku Golkar lain Golkarna tah khabis ruhani nu nyulusup ka jero awakna berat ieu mah ta ieu la yastawil khabis wa tayyib cukup Gusti Allah ngitah ka Kangjeng Nabi Muhammad sampaikan kul bejakeun ka urang Cikupa ka urang Pasar Kemis ka urang Blalaja ka urang Serang urang Pandeglang urang Rangkas Betung bejakeun la yastawil khabis wa tayyib wih cenah puguh dengan 500 kemudian urang menang sekupi menang meo walau a'jabaka kasratul khabis sanajan ngapoharakeun sanajan ngahengkeun nganehkeun lobana haram tersebut nenden duit 10 juta biangna diantep kurang di bank urang nyokotan taina doang ngeunaheun woh kabita walau a'jabaka kasratul khabis mah khabis bae depositokeun ku sia di bank ngeundaheun ku ari dahar modar sia sok geura nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim ngagulimpang sia lantaran naon aya khabis ruhani di jerona naudzubillah min dzalik wa min dzalik ieu khabis jismani mah katayan seseh kanejisan seseh katay kotokan seseh awak bisa disabunan kurang masih cabun capluk beres selesai selesai guys mun kana hulu atuh make kitu naon kitu ngaranna sun silek lah urang Amerika ieu aing mah teh izin ngomongna aslina bahasa kos kitu ja tah geus beres selesai seseh garing pake deui tapi khabis ruhani mungkin datang ka paeh dicabut taufik ku Gusti Allah naudzubillah min dzalik wa man dzalik nu kamari kabere nu keur ieu kabere istighfaran aya keneh jalan nu mentak ngaji ge urang teh supaya nyaho jalan na ieu duit 10 juta teangan deui bikeun deui ka nu merena